kantoran terus-terusan baik urang bekerja capek istirahatkan pikiran diistirahatkan tina gejolak dunia nuta tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ya hayang sababaraha macam istirahatkan gerak kos kitu teh buka tunda di dia indah ge urang tatadina yang boga jabatan ti dia hayang ka dia mun karyawan teh mah karyawan biasa ya personal hayang jadi kitu akil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dia segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teh mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la atau hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teh mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap
diibaratkan ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara setsrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal dek hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol teh macam we eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ke Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh jak Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajal darat bae tuh perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil
ilir kanu kolot kanu ngora. Aduh mantep jasa guys. Cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh. Cek nu ngora kitu keneh. Ieu mah juri beureung kajian kukumaha ge. Dia nyana kadang aya kadang eueuh. Wah, mah kajian kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah. Ayo deket jeung Allah mah geuna jas. Masyaallah karim. Namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Gusti bahasa galak-galana. Ya Allah, tinggal urang kadeketkeun Allah. Deketin Allah micenan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tah mah kos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantep, orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Mabur siakan itu. Leutik. Istirahat ke. Aya nu mere mobil ti gubernur. Aya ieu mobil hadiah ti gubernur. Kok mere hadiah? Lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun. Aing istirahat tina pemberian-pemberian ti pamarentah. Bawa ka ditu Gusti. Teu hayang aing istirahatkeun kitu kitu. Karak pol ka Gusti Allah. Gimbir jelema, okos jelema tapi lain. Okos lain jelema tapi jelema. Sebenarnya saha sih nyananya? Eta istirahat di geus kitu. Tah lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir, istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuhna naon? Nah, balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Lipu badukum ba'don fiha, ngagantian nu geus digantian aya ning ngagantian man badau berarti mimpinnya na. Sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta. Diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun, nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum, maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna. Di dieu maksiat apa tuh? Zaid tadi nama susah. Agar susah manehna terus dagang make boronjong, masih kene aktif ngaji, aktif sholat, bahkan jeung rawatib-rawatibna. Penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud, bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu. Wah warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo ku ari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong
atuh kuari mah baju geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantap jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gak yang diberek hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajae kemana bayi pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus enteruk waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunangan aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah hari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok boga leungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleunan sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian yang teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicoba da ku Gusti Allah taat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat iya beluak Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun
kadang orang diberi susah, kadang orang diberi susah, kadang sugih. Ieu perhatikan ku Allah dicoba, susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, ku ari sehat, keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya nak berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia ada orang kamma ge bager kamma abah ai keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat teh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diundang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere gopuro rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang teh panaya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting-peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub
ketika orang junub malaikat hafazoh atau kiramul katibin ngajauhan orang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantap urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun ceuk aing mumpung ka tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar lamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek anjeun Nabi sing isin marane kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik ge aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen pugununya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna pugu aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa. Tak eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur teu bisa. Dosa batur ditumblekeun ka urang, dosa urang ditumblekeun ka batur teu bisa. Wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa. Nanggung kana dosa nu sejen teu bisa. Kusorangan bae eta mah. Masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaran kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur aya ta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae
dele buku nu hijina periksa nah ayo catatan zolim oh bener tanah abdi direbut kunyana iya hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zolim perhitungkan malaikat perhitungkan di dunia abdi teu bisa memperhitungkan lantaran jana gagah jasa teu beunang cara golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha tuh hitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ya geus kieu kudu kuat tuh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim canu teh saektar makan ipan tuh kali 5 juta pan semeterna beuh bohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheula tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh kanyana kabagusan gajaran kakan cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun kanyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu zalim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun kanyana geus tinggalnya nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulur mantak ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aya geus beres urang tetep urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh nenangkeun pikiran bae geus geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh siapa nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung ngukumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung patapoengan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet mah geugeuran maksudna ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran puguh ka neraka leuwih panas tah ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deukeun aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun
arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nukunya ada dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum engke bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon ya urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kulaan macak malaikat kon teu pasir henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun tah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem paje kana si Rudin sama pokon tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu atur ke pasini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sakedeung deui ieu deung bawa ka sorga ku Allah aduh aing hante hanjaka teu kosia we ki kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isu bae jumana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja-raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacurkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim
Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya. Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkan ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos itu teh kajenting dihalangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe enahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotan aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan iya sih asal Allah dek dijadikan pemimpin kacak Kanjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrot Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrot jeung dikahayu-hayukeun kitu bisa bae dihayu-hayukeun kitu titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen di bawah andai ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu deluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana di bawah andai ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh ieu urang ka dieu ieu kan lurus urang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese berarti Allah ndek ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek pilih ka mana ndek dibenerkeun negara deuk henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teu urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing
geus dibere ge geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan tok wari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti ka hijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab tai kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nemendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tamah istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hadir personal jadi kitu akil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuras yang ngaji istirahat loba teh mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana
gajah tunggal urang ke Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga gajah tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenengan overdosis eta overload aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol udah katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal wae mah kana kadeuleum tol tah pacer we eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka batu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur sing aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajak darat batu perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot di si juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janyana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu macam mah ayo deket jeung Allah mah ngeunakeun jas masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis
ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat, mabur siakan itu, leutik. Istirahat ke. Aya nu mere mobil ti gubernur, aya ieu mobil hadiah ti gubernur, kok mere hadiah lantaran nya geus ngarasa kadukung jeung kadoakan. Aing istirahat tina pemberian ti pamarentah, bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu. Karak pol ka Gusti Allah, gimbir jelema, okos jelema tapi lain. Okos lain jelema tapi jelema. Sebenarnya saha sih nyananya? Eta istirahat dinu geus kitu. Talamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuan Syekh Abdul Qadir, istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuna naon? Nah, balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard, anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Lipu badukum ba'don fiha, ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau, berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat, jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta, diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun, nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun deui, nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum, maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum, maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah, agar susah manehna terus dagang make boronjong, masih kene aktif ngaji, aktif sholat, bahkan jeung roatib-roatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud, bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah, nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah, cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu. Warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo ku ari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah baju geus ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuat nanya paling gaeng dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngusingkeun mesti lo ngaji masalah nanyana lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari
cek malaikat aing teu nulis-nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan bari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat terdan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeuneuheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada sebuah mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ieu kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambalna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicoba ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwa Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak atuh sia nanaonan atuh kamma ge bager kamma
abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang deuk sehat teh rada sehat teh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ke Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman didinya gopurna segat mau balago yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ieu lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah